وما جعلنا القبلة Kamana tak kakede batur teu ngartieun tolol. Belok ke kede segala macem. Belok ke kenca aja. Punten kuring magaduh carita eta. Kuring gaduh santri istri, Bu. Kaleresan eta pun lanceuk teh nuju halangan. Nu head. Istri teh nuju head sami. Eta disolokeun ka santri nu tos ka ustazah nu rada tos lami kitu. Aya urang Jakarta ngaos. Baca Quran biasa ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ditunjukkan make iya ya, make naon dia? Curug. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Eta cek anjeunna cek ustazah nu magaan teh. Jangan pakai itu. Enggak sopan. Munjukinnya ini pakai ini aja nih. Ini nyerenyeh. Batur gelidi. Ini mati ini nyerenyeh. Nyerenyeh segala bener. Kuat nyerenyeh segala eta. Bener. Lain bohong ya kesar minas ya haram jadah doang. Aing cerita benar. Kuat nyerenyeh segala nyerenyeh kumaha nyerenyeh. Dapat tur cicing we, apa sih nyerenyeh katanya? Ini katanya nyerenyeh ini. Mantap aing mah rek Sunda wae, bodo teuing, ngarti teh sebodo. Jeung cek kuring mah mending bahasa Sunda, sebab bahasa Sunda mah kategorinya paling banyak. Betul enggak? Coba tina dahar we ibu beda macem. Tina lemes dugi kana kasar aya. Dahar, emam, tuang, neda, nyatu, babadog, lalebok, kepajuh, cacatrek, tetegig. Eta tina Kang Haji, tetegig bahasa mana? Bahasa Malengping. Aing diondang ka Malengping, ngendong datang ka Malengping dah hujan. Barang isuk-isuk cek nu hajat, kiai cenah geus tetegig. Hah? Isuk-isuk aing di baris ngoreng nyarap tetegig teh. Awas, eta orang Malengping kana bahasa nyarap tetegig. Ih, bener, Bu. Tapi kalau bahasa Indonesia dahar lain bermacam. Satu, makannya makan aja, sugan meken mukun mokon aya weuh. Oh ya makan wae, kucing sedang makan, ustad sedang makan, ajengan sedang makan, kucing jeung ajengan sarua wae. Teu hayang aing. Ai di Sunda mah beda. RT keur lebok, lurah keur nyatu, ajengan nuju tuang. Oh nak itu, oh nama, oh mah. Bu jawab, orang bakal maut ibu. Ibu, betul nggak? Ibu kalau mati pengen dibacain Al-Quran apa Quran? Quran apa Quran? Hah? Eta sia calager ngomong nama. Pengen nanti kita mati dibacain Quran sama anak, tapi anak mah teu dididik kana Quran, rek sadu macakeun sia Quran. Betul? Makanya bu teu salah nyimpen putra di dieu henteu. Ini mah pikiranna kieu sih. Ibu silakan saja. Anak mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi IDPR, silakan saja. Yang penting udah bisa baca Quran. Betul? Makanya ibu lamun gaduh putra 8, 2 citak tah jadi santri. Ya 6 suruh cari dunia. Ibu mah kieu pikiran anak. Sia mun teu sakola moal boga ijazah. Mun teu boga ijazah sia moal gawe, mun teu gawe sia moal nyatu istighfar jeung syahadat deui. Jelema nu ngomong gitu, aing teu gablek ijazah, aing koyah nyatu. Bener dah? Aing mobil kabeli, aing imah kajieun. Teu boga ijazah. Kabadeg dokterandes titel lama hebat, S1, S2, S mambo, S geprok, S campur. Tungtungna loba teuing S jelema baraku. Quran teu bisa, Yasin teu mancat, bener teu? Titel lama dokteran sarjana ai maca Quran teu bisa, atuh mending si sarnaja bisa maca Quran. Lumayan.
ngomong-ngomong ijazah, ngomong-ngomong iya itu, lain disim kuring ngalarang sekolah, silakan untuk bersekolah, tapi Anda perlu dunia mah nomor 2, ilmu akhirat heula atuh, betul? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ba'dul ulama memberikan tafsiran hadis itu ayat syar'iyyi, tegasna neangan ilmu agama. Ilmu dunia nomor 30. Ai urang mah pikiran lain deui. Bener tak? Bener tak? Makanya ibu boga minantu mah mending ka santri. Bener tak? Santri mah lumayan adzan-adzan bae mah disaur. Metoha kasurupan adanan ku urang. Metoha dikang cerewet ngomong wae doang kaleng rombeng adanan ku urang. Atuh mang kalakuan atuh ngadanan mitoha. Bener Bu. Ieu mah rek naon sia kawin ka santri, rek di paraban kulhu, goreng yasin disesegan we ka sungut sia. Adan jadah doang. Bener. Matak santri tong leutik hate. Lihat guru kita. Matak padoman teh kudu guru, patokan urang teh kudu guru. Apa pekerjaan beliau? Cuma ngaji, balik di mana ngaji, kade tuh ngaji, alhamdulillah. Kurang kumaha. Hadirin sedaya. Contoh bagi kita, awas kudu tetep tah teh. Ulah kade itu. Tingali guru-guru urang. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah berkahna. Leres anta. Eta wasilah naon tah ilmu dunia apa ilmu akhirat? Akhirat. Mata kalau anak buta belajar baca Quran serahkeun. Ayo, gampang kanu jauh, nu deukeut teh heula anak. Ibu hayang dibacakeun Quran lebah anak. Kumaha jawaban cek ibu-ibu? Lah kajen kiai ajengan ustad, engke aya nu bacakeun Quran mah cenah kiai jeung santri. Tolol, santri jeung kiai daek bacakeun Quran lamun dibayar. Teu dibayar jang jurig teu hayang aing mah terus terang bae. Hei kiai, santri, awas. Eta ngajikeun di nu paeh, ulah di murah. Ih. Ngona betul ngaji ke dinu pae sejak emang teh si cangkel bujur ngaji ke dinu pae guru orang mah ya Bu Pak guru heeh upami ajengan nu pupus ustazah guru orang nu pupus santrina ngarajikeun teh kudu bayar bahkan dibayar ku santrina betul almarhum Kidim Yati Cilongok Tangerang sampai 1 tahun diajikan ku masyarakat jeung para murid-muridna. Almarhum Abah Yusuf Caringin 8 bulan disumbang kepada santrina. Ai ibu siap kiai lain ustazah lain duit tegab sanu ngajikeun jurig ya anak suruh bisa ari anak geus bisa baca Quran mah kok bae rek jadi abri rek jadi DPR, rek jadi dokter, bener tak? Nalika ibu keur sakarat Bu, tapi geus bisa baca Qur, boga anak 5, nu hiji jadi abri, kedua jadi dokter, katilu jadi camat, kaopat jadi bos, kelima jadi kiai. Alhamdulillah. Ibuna keur sakarat. Celekap. Ibu bapak boleh bangga anak pinter bahasa Inggris, anak pinter bahasa Jerman, anak pinter bahasa Yunani, tapi ibu harus keluar air mata darah nangis apabila anak gak becus baca Al-Qur'an. Kira aku sih indung modar ngomong Inggris. Datang anak mata nulimaan jadi abri, tapi bisa baca Quran kabeh. Alhamdulillah. Kersakarat mana teh rek dicabut nyawa, celekap. Datang abri, buka kanan nomor hiji maklum pan abri masuk kereng wae tegas abri mah cok abri saudara-saudara emak urang keur sakarat kukituna hayu ku urang ajikeun bareng-bareng laksanakan siap abri ajikeun Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la. Teruskan.
Tolol. Ibu-ibu sok sakadaek we maca Quran di imah ya. Rajin maca nama. Itu sok sakadaek wajana min baina aydihim sedang wa min khalfihim sedang tolol. Cek salakina eta masya keur ngaji Al-Qur'an tak keur ngaji Yasin. Tadi sedang di sadau wa min khalfihim sadang fa aghshaynahum fahum la yub. Itu Sarmina ya. Ternyata Bu eta abri oge lebah ngaji mah akur jeung urang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Henteu mentang-mentang abri kereng wae maca Qur'an teu moal. Banyak mentang-mentang abri maca Qur'an. Yasin wal Qur'anil Hakim. Udang deui tamait kabur sieun. Jol anak anu kadua, anak anu kadua mah jadi dokter. Pan dokter sok jewe. Marek paeh. Heuh. Tidak rek paeh ngomong. Urang ajikeun, aja akang ajikeun ya, ma urang mangga. Idza waqa'atil laisa liwaqa'atiha khafidatur Jol anak nu katilu mah jadi camat, alhamdulillah bisa baca Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Anak nu katil nu kalima jadi kiai. Kumaha ngomongna? Mak teh rek dicabut nyawa ku Allah. Coba tauhidkeun ka Allah. Kade ulah mencong iblis ngagoda. Hayu urang pujian. La ilaha ibu, lamun ibu buka anak itu, ibu payah nage perem wal malotot. Mantak lamun aya nu paek, anu rek ketaeh, sakarat pujian. La ilaha illallah. Ulah cara orang Jakarta nyebut naon sia tolol. Lain tadi pujian nih tadi nyebut malulu tolol. Aya deui nu kieu urang Sunda mah, hak batul lain di pujian kalakah. Bebaskan wae ceu bebaskan. Engke ge cenah hayam mah diurus. Engke warung diurus bebaskan wae ceu mah tenangkeun. Tolol sia. Naon nu dibebaskeun? Batur nyeri dicabut nyawa. Libu linuna dicabut nyawa alabatan hinis alias sembilu awe 10 meter dicokot hinisna dicolokkeun kana liang tai serot dicabut selesai. Linu tuh. Sok ibu kersakarat datang anaknya pinter bahasa Inggris. Bo. Mau ke mobil BMW, orangnya berdasi. Indungna kersakarat, banyak omongan Inggris. Oh, my baby. My father, my mother, my munah, my saroh. Untung tadi cekek ke malaikat dia. Coba. Makanya ayo pesantrenkan anak insya dedek serahkan ke ustadzna. Bu, sebab itu tiap malam Jumat arwah orang tua kita pada datang. Makanya kalau malam Jumat itu sunnah lampu nyalain sebab arwah pada datang. Makanya kalau kita ziarah kubur depan nih Bu, ziarah kubur datang ndak perlu Allahumma ausil bisla tawabi ma qara'nahu. Sebab apa? Itu ruh ibu bapak orang anu di zarahan teh ningalikeun we calik ieu ka urang. Ibarat malam Jumat datang itu arwah. Cek eta arwah, hei, cek arwah indung bapak urang, nganteu kadenge ku urang. Sarmin, kemod, Ucu, 4, Mimin, Yuyun, anak-anak aing. Coba siap kudu eling ka aing, sia ngeusi make warisan ti aing, gablek pakaya warisan ti aing. Tolong atuh kudu inget ka aing, nganteu kadenge ku urang mah. Untuk kadangnya untuk kabur. Makanya cek bapana, Asma, abah datang. Wow.
bebongkong abah aing budak datang cenah. Teu kadenge, Bu, eta lamun arwah urang datang ka imah urang, pengisi rumahnya baca tahlil, baca Quran, baca tahmid, baca salawat, insyaallah eta arwah kembali ke tempatnya, saudara-saudara, dengan berbahagia. Lir ibarat ibu dikasih kupon oleh Pak Lurah, cek lurah, iya kupon isukan candak ka balai desa, barang dicandak ka balai desa ditukerkeun jeung sembako. Ibu, wih di balai desa kenging sembako atoh teu eta arwah ge kitu. Tapi sabalikna lamun malam Jumat adakna gapleh ceper double genep nu keluar, pamantek malaikat mungkar wa nakir 6.000 pantekan di Jumat iya ka Jumat hareup teureun-eureun mantekan indung bapana nu aya di jero kubur. Pana ayo serahkeun balik ti dieu insyaallah. Ibu datang ka Ustad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ce Ustad? Ih pugu-pugu aya naon? Kunaon? Masyaallah. Cek Ustad kunaon masalah kamari tos milu ngaji di pesantren Tarbiyatul Falah di Barengkok. Ha kunaon? Aya nu cara mah urang paneglang. Kunaon? Ya Allah eta ceramah mah peres. Nyeredet kana hate ece. Tapi ku ece dipikir-pikir heueuh, ku bibi dipikir-pikir nya batur mah moal inget ka bibi ke lamun paeh sanu ngajaran makom bibi. Sanu ngiriman ka bibi Yasin jeung sajabana lamun lain anak mah. Da batur moal ingeteun ieu. Atuh si bi tak ayeuna mah pasrah ka Ustad mangga tanah kuring. Oh mangga terserah Ustad mangga. Mana duit ka Ustad entong. Mana bae rokok Samsu 5 tahunan be sedang. Naon sia cukup cengir hadap jadah doang. Rek kepat teh mah kiai tolol. Nyaho nek ngariripu anak teh mah kiai ngeukepat deui. Cenah kiai teu mampu sakitu mah. Rokok Samsu 5 tahunan mah mau bae rokok Samsu sapak mah. Isin era kiai tumpangan ke biskuit 5 kaleng mah, susu 10 black, kopi 1 kilo, gula 1 kilo, duitna 1 juta sedeng sakitu oge. Eta kiai jeung Ustad sumanget ngajar ngaji nage. Cek Ustad ge alif b ta jim dal menang saminggu anak orang torek ngaji di dinya kan. Jadi kita akan wae ku ustadna. Itu iya mah dipenta urunan ku Ustad, dipenta urunan 5.000 dipenta urunan ku Ustadna. Cek Ustadna barudak urunannya 5.000 jeung bayar lampu listrik jeung meuli kapur jeung meser sama. Cek anakna budak leutik teh gede kieu tah deuh teh kieu cek anakna mohon bebeja bapak mama abah emak cek guru kami ke urunan sabulan 5.000 kumaha jawab indung bapana pindah siang ngajina tolol eta guru sia teh geblek lain guru sia nu geblek sia nu tolol ari mampu mah didik ku sia anak-anak sia bener tak ai kitu ngadidik eta ngadidik anak kewajiban ustaz kewajiban indung bapana atuh nya teh geblek bolok pajuwae kan masyarakat awam mah pancena kiai kudu kena Allah ngomong sia jeung batu kena Allah sia nyakola kena anak daftar 2 juta tara ngomong mahal per bulan 500.000 uang bangunan tara ngomong mahal tapi kunaon dipenta urunan 10.000 20.000 per bulan demi ilmu agama yakin bakal manfaat untuk kita dunia dan akhirat kunaon kurang bebelieun ngomong mahal make polok saya mikirna ulah make dengkul mulai aing ieu saki aing can nyatu ieu komo mun geus nyatu digalekeun kabeh budak di haram jadah doang hampura aing ieu mungkin beurang ceramahna rada mamarahan maklum jelema lapar ieu sok mamarahan wae kitu tah makaning penceramah tukang ceramah ngabogaan penyakit mah dokter mengatakan obat mah tidak ada yang manjur kecuali kejo ngebul. Mantap, hadapkeun heula ya panitia ya kejona ya hadapkeun heula. Coba ya ibu coba ya.
anak aya dipenta urusan ku guru urusan agama laju wae ngomong eta sungut keluar cek ibu-ibu eta mah ustaz teh cenah karena Allah na sakali duit we duit sia nyakolakeun anak lamun anak mah seragam sobek ganti sepatu sobek ganti eueuh duitna jual kongkorong emak eueuh duitna jual motor bapak sia kebon cengkeh gadekeun kuat kitu ngabelaan urusan dunia bener tak nabat urusan akhirat dipenta 20.000 per bulan anu yakin bakal manfaat pikeun urang sok bebeulian hararese coba atuh malikir ngomong aja pancen karena Allah Ustaz urusan agama mah lah aja kadinya karena Allah ngomong saja batu karena Allah ya bu nu ngaran karena Allah mah kudu nyahok ya bu ya cek Ustaz dak ya ka muridna Bismillahirrahmanirrahim beja berba paja berpasin iya jadi sia bepa saya buta pasata bapak sia buta eta ustadna nembe kedah karena Allah ari urang ngongkosan anak ka guruna hukumna wajib naon cenah hayo segera ngomong karena Allah deh kartos 2 maulid bisa hasil dengan membaca Al-Qur'an yang ketiga terakhir maulid bisa hasil dengan membaca Alkitab Al-Barjanji dengan membaca maqasid Nabi Al-Barjanji burdah jeung sajabana ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah eta taniat maulud azim makana ibu belajar marhaba ya pas budak sani tadi marhaba teh enjing aduh mending ngeunaheun suarana para sehat mana ngareunaheun meni merdu ulah kos ibu-ibu sok sakadaek aya marhaba teh maraban ya nurul aini maraban jadal uzaini maraban jadal sok sakadaek maraban marhaban jawab ya ku ibu sallallahu ala sallallahu aya nu ala wasalam tah salah ala wasalam nah kan sia ulah ala wasalam nah kalau daun salam emang sia rek nguduk sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu kuduna urang sok saralah wae marhaban ya nurul aini marhaban jadal marhaban ya nu marhaban jadal marhaban ulah marhaban ibu sok tare marhaban ya nurul aini marhaban jadal oh jadi aing mah inget kenal laguan barato keur di kobong bener keur di pondok marhaban embe kujukut marhaban hayam kuhut marhaban bebek kututut marhaban ibuku kanjut kuhul ay mga dengan oge terus ya terus 2 menit deh kenapa Ustadz Kiai Rasul mesti kita peringati kan Rasul manusia makanya wajar bu kalau orang-orang Wahabi ngomong muludan bid'ah Isra Mi'raj bid'ah cetang korak orang-orang Wahabi hei para santri mahkum aleh bikin santri iya muludan loba dalilna iya muludan kadang-kadang kieu lamun kuring ceramah ke perumahan kuring mau kitab kenapa sebab tantangannya dengan orang-orang Wahabi mantak aing mah nadar aing mah elek ke orang Wahabi elek ke orang-orang Muhammadiyah elek ke orang-orang Persis aing nadar kudu mondok jeung masantren teh ngabladeg kiai di Pandeglang nu Gualode di Bogor nu Paralinter eleh dalil urusanna gelut aing mah kitu urusanna kita ini ngan aing lamun eleh bantuan atuh piraku da teu bantuan haram jadah doang ngomong-ngomong muludan bidah ngalabok berkat pangbekina awas ya kuari loba aliran bu
Ya Allah, kuring ceramah kamari itu ke Ciwidey, daerah Bandung, Bu. Cianjur tiasa jalan ka ditu, cek urang Ciwidey. Punten ajengan. Jadi emang cenah seueur aliran, aya aliran kieu. Salat bebas, nyang hareup, ka mana bae sebab Allah aya di mana-mana. Eta lamun salat bebas ka mana bae eta opatan saurang ka barat, saurang ka timur, saurang ka wete. Saurang deui ka ditu, pas kosan Allahu Akbar, ruku beledag da hulu. Bener. Mantap aing mah ayo. Orang-orang Wahabi dalil oke, dalil lawan dalil mang. Iya mah kumaha bikin santri, mang santri mah kumaha ulah eleh. Ayo. Dalil lawan dalil. Parep ya lawan parep. Mah kumaha kitu. Ulah leuleus lamun orang Wahabi urang leuleus, dilayak, ditijak. Lawan kurang, ayo. Mata aing menceramah ka perumahan aing mau kitab. Kuring bu ceramah di perumahan Blaraja. Ayo Wahabi, mana kiai dalilnya maulid? Mana hadisnya? Mana dalilnya? Cekuring tunggu nanti setelah saya ceramah. Beres ceramah, kuring diberi kitab. Tuh dalilnya. Cek maneh, nak. Oh, cenah ieu mah kitab gundul. Aing mah teh bisa, cenah. Jangan naon sia ngabacot aing bisa ngedog benges. Pernah nanya ka kuring tah, orang Persis. Kenapa itu Ustad? Kan orang Persis buyeuh. Maksud asyhadu an la ilaha illallah. Eta itu. Curugna muter. Wahabi tah. Muter we curugna. Iya, goyang. Eta nanya ka kuring. Hei Ustad, kunaon eta Ustad rombongan ahli sunnah wal jamaah? Lamun salat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sok ngusap banget. Urang ngusap banget tara? Sok suku ngusap banget tara? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nu mantak aing ngusap banget lantaran aing lieur nempo curug sia pupulintiran. Maka banget aing diusap gitu. Dalil lawan dalil, hukum akal lawan hukum akal, parep lawan parep. Itu jajal kiai dilawan. Ayo. Moal mahi dia kata tenaga kerak, makerak teh teuas. Tenaga kastrol. Kiai dilawan. Kiai mah taina ge teu kadenge. Bener kiai mah, kiai taina ge teu kadenge. Nya orang pada aya santri bare tong ngariung jeung kiai 15-an. Mapai susukan ibu, mapai walungan, mapai sungai panjang. Bade mau patromak datang kanu hajat dibere urap basi jeung sambal atuh malah lencret kabehan. Barang balik tinu undangan teh, aduh jeung santri. Punten cenah ajengan mama, abdi mah teh kuat cenah hoyong miceun. Cek kiai, aing ge sarua wae hayang ngising. Cek kiai, geus urang ke ngisingna itu bena jambatan. Ulah salat bena berjamaah, sakalian ngising berjamaah cek kiai. Mapai kiaina santrina ngajajar. Tai santri rame. Plung. Rame tai santri pan teu kuat hayang ngising. Ai tai kiai teu kadenge, cek santri mang, pan imah tai urang ku rame, pan tai kiai mah teu kadenge, coba tanyakan ku sia. Tanyakan punten kiai, pan cenah ari tai kiai tai kami mah ku rame doang kesidahan bae cenah ieu. Kapan cenah tai kiai mah teu kadenge, be cek kiai atuh moal akur. Aing mah kiai, sia mah santri atuh moal akur. Ye, sing goreng kiai mah sampingna teu kasingsadkeun. Eta pas kiai hudang gujubang cek santri ari eta naon kiai eta mah hadam hangit horeng hendak main sok ngadeg kiai. Ayo ibu urang mah muludan teruskeun Isra Mi'raj teruskeun Rajaban terus muludan Isra Mi'raj ziarah kubur ngahutang. Dia mau ngana hutang pohara. Atuh kumaha da ibu-ibu mah lobating pates lobating ngahutang. Coba bajuna rupa-rupa, lipena rupa-rupa, bedakna rupa-rupa, atuh salakina paru-paru. Maka anak hari loba penyakit mah. Penyakit mah penyakit mah. Pamajikan loba menta ka salaki, ku salaki teh kabualkeun. Nek mual tungtungna. Ulah cong cengir sarminah dia ieu. Kadang jadah doang.
Kenapa Rasul mesti kita peringati? Kan Rasul manusia, betul. Rasul manusia, tapi beda jeung urang. Pan nasiran sok dibaca neng ke urangnya, nasiran teh palinter da santri di dieu mah kana nasiran alhamdulillah. Cara rapal. Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kangjeng Nabi teh jalma tapi luar biasa. Kangjeng Nabi mutiara, ibu-ibu batu bara. Rasulullah mah mutiara mahal harganya walaupun sebesar biji semangka miliaran rupiah, tapi orang mah batu kolar batu seprit aya hargaan eueuh. Ulah waka eueuh sarmina aya ngan lamun lob ba 10 kubik 20 kubik 50 kubik 100 kubik insyaallah aya hargaan. Geus urang mah mun hayang aya hargaan kudu daek di kubik. Daek di kubik kudu daek sarmina. Ieu teh Asma Yuyun Mimin keur di kubik. Hartina kudu daek rerejengan di tempat anu dipikeun itu ku Gusti Allah Subhanahu. Pak, kudu di kubik. Tuh. Adzan kumaha teh kieu? Leuweung adzan di masjid atau di mushola lalaki khusus. Allahu akbar Allahu akbar. Makanya ibu lumayan boga minat tukang santri mah ngeunaheun adzan-adzan mah bisaeun. Mun aya santri nu adzan mah budak ngora, euy pan begitu adzan eta minan bu anggeus beh. Santri. Allahu akbar Allahu akbar. Cek ibu-ibu tarik minantu. Iya mah budak ngora adzan mah teu bisa adzan. Nyorang budak ngora adzan kabablasan. Kenceng-kenceng teuing. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Atuh teu anggeus-anggeus eta. Hendak bae. Allahu akbar Allahu akbar. Cek Mang Kemod. Aing sorangan bae mah ieu salat di imah cek yai geu hargaan eta Mang Kemod lempang ka mushola lempang ka masjid papanggih jeung Mang Jasrip kapanggih jeung Mang Maman kapanggih jeung Mang Agus kapanggih jeung Mang Mimin kapanggih jeung Mang Eman kali jeung Camong. Alhamdulillah balik di masjid eta Mang Agus jeung Mang Camong menang pangkat manusia nu ayahar. Ibu-ibu pengajian cek ketua majelis. Ibu di majelis kalau ayat tiluan cemae cempat ceyuyun ceiis datang ayo oke ceicot aing ngejek teh yuyun di mama sorangan bae au hargaan eta ceyuyun lempang majelis salim bapanggil jeung cempat bapanggil jeung cetitin kapanggih jeung teh Sarnijah, kapanggih jeung Sarmana, kapanggih jeung Khadijah. Alhamdulillah balik ti majelis taklim eta ceyun teu menang pangkat manusia nu ayahar. Geus urang mah ibu mun hayang aya hargaan kudu daek rerenjengan di tempat anu dipikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah iya. Nu mau ibu hadirin sadayana insyaallah Rasul manusia tapi bukan jeung urang beda bu. Begitu Rasulullah dilahirkan ke dunia bu nuju hamil Rasul ingetin ku ibu awas waktu Rasulullah dihamilkan bulan Rajab diteteskan nur Rasulullah didapat tuangan ibunda Siti Aminah. Bulan pertama Siti Aminah ngimpi di dongkapan Nabiullah Adam alaihissalam. Bulan kedua ngimpi di dongkapan Nabiullah Syif. Bulan ketiga mimpi kedatangan Nabiullah Nuh. Bulan keempat ngimpi kedatangan Nabiullah Idris.
Bulan kelima ngimpi kedatangan Nabiullah Ibrahim. Bulan keenam ngimpi kedatangan Nabiullah Ismail. Bulan ketujuh ngimpi kedatangan Nabiullah Hud. Bulan ke-8 ngimpi kedatangan Nabiullah Musa. Bulan ke-9 ngimpi kedatangan Nabiullah Isa alaihis. Apal tante kaciri koeng banget becus ieu. Bulan ke-1 ngimpi kedatangan Nabiullah Adam. Bulan kedua kedatangan Nabiullah Syith, putra Nabi Adam. Bulan ketiga ngimpi kedatangan Nabi Allah Nuh, tulis. Bulan keempat ngimpi kedatangan Nabi Allah Id. Bulan kelima ngimpi kedatangan Nabi Allah Ibrahim. Bulan keenam ngimpi kedatangan Nabi Allah Is. Bulan ketujuh ngimpi kedatangan Nabi Allah Hud. Bulan ke-8 ngimpi kedatangan Nabi Allah Bulan ke-8 ngimpi kedatangan Nabiullah Isa. Ya Allah, hadirin sadaya, begitu Rasul lahir. Di mana Rasul lahir? Lain tina parji ibuna. Lamun aya manusia nekadkeun kalau Rasul keluar dari parji ibunya, itu manusia wajib ditek-tek ti angkot anak, wajib dipodaran ta jelema. Di mana kitu Rasul lahir, Ibu? Rasul malahir tina handapeun puser ibuna palih kiri, tina luhureun parji ibuna palih kiri. Rumatak sok aya dokter operasi bedah sesar di dieu. Sadayana di dieu. Rasulullah di dieu, ada rasa kecelak-kecelak acan. Ai urang ti mana, Ibu? Ibu, urang ti mana? Ibu-ibu mah kiih ti dinya. Urang barato keleutik keluar ti dinya. Bakal cenah keur penting ge bapa namantos ti dinya. Balik ti ge arek tadi. Beda jeung urang hadirin sadayana. Ya Allah, begitu Rasulullah lahir ke alam dunia, siapa bidannya? Menurut satu kaos 3 bidan Rasulullah. Yang pertama Siti Hawa, yang kedua Siti Asia, yang ketiga Siti Maryam. Itu bidan Rasulullah. Begitu Rasul takbir begitu lahir ke alam dunia, langsung takbir Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Aya eta begitu lahir jelema urang alam dunia, aya kitu begitu lahir langsung takbir aya eueuh. Aya eueuh. Urang mah lain takbir. Bener teu? Terus teu? Coba ibu lamun Rasul Siti Aminah menuju ngajuru, nuju ngalahirkeun Rasul teh, nuju ngababarkeun Rasul teh, teu karasa. Eueuh getih saketlak-ketlak acan. Aya urang kumaha, Bu? Gusti punten, kuring teh istri teh nuju lahiran, Bu, teu tiasa ka dieu, istri kuring teh. Nembe sasasi. Kuring nuju ceramah di Belaraja, tanggal 4 Mulud, kuring ditelepon. Cek santri, "Kang, hanaon?" "Ceu karasa." "Karasa kumaha sia?" "Ih, cenah itu geus pujerikan wae." "Oh, bawa itu bidan." Bawa barajina, kuring tom hiji teh embut mobil, Bu. Langsung ditena ka bidan. Ai kuring mah pugempeuran lelaki oge. Anak nu kahiji teh nungkulan, da embung ke di Mekah, sama kebeneran. Nu kadua, ih di luar wae, eta ge laju segala hulu tuur wae. Aduh. Aing mah geus saena rasaan ya aduh. Barang datang ka dinya, cek bidan, "Mana cenah ieu hajina?" "Lalakina." "Cek abdi, kuring aya naon?" "Ka dieu." "Oh, ndeuh geuna asup ndeuh, teu ka digentak." "Assalamualaikum, salam." "Kumaneh karaos?" "Atos hampuranya Kang, bisa kasalahan." Da korban nyawa lahir mah. Bener teu? Mantap kuring sok greget ka awewe, ka lalaki teh gede laga. Lalaki GR kuring henak tah, Bu. Karunya ibu-ibu lamun ngajuru, "Ya Allah ya Rabbi, hampura bisi aya dosa nu leutik nu gede hapunten mohon." Terus nya Kang Haji mah keluar deui nyaho pamajikan geus nyahoeun. Cek bidan, "Ieu rek ka mana salakina?" "Neuk kaluar." Aing mah geus teu kawawa bidan. Ieu geus lain rasaan, asah yang ngising lain, asah yang kih lain. Laju hayang naon tuh ji, asah hayang dahar gitu geuning mah. Menang 2 jam merosot ngajuru, langsung diadanan. Alhamdulillah. Selamat kuring boga anak 4, Bu. Kawin kakarak 8 tahun. Anak 4, anak mah mending loba. Bener, boga anak mending loba. Boga anak 25, edan 5, aya kana 20. Tuh.
mantap. Coba mantep bu, lamun hees lamun sare jajarkeun kurang tengah imah buak ngebaris maling mulai kena asup cek batur lah gedain di kusya imah saya tak ada naon barang dia itu maling baba cek maling naon dicokot waing dia goah anak di kamar anak tengah imah anak naon dicokot waing jeung cek maling mulai kena asup tatangga mulai kena pas saya jeung urang cek ibu nasia ulah sok pas saya jeung si eta kurang gitu mah anaknya 25 encan minantuna geus 50 urang dirempuh ku saerewe wasila anak loba mantak anak mending loba ulah tiketik imam boga anak cukup 2 nu hiji gelo nu hiji dijablay naudzubillahi min makana ibu yuk kedangan peringatan Maulid Rasul ulang kenalkan anak-anak urang ka Islam kita kenalin anak-anak kita yang Islam yang udah Islam kenalin kepada Islam kosumata Islam apa itu Islam kuari jelema kunaon geus eueuh akhlakan gara-gara ilmu agama kosong ilmu agama tak kenal ke Islam kosong ilmu agama coba ka bapana bae budak ayeuna nyebutna bokap ka indungna nyebutna nyokap datang ku anak wakap datang ka kana kakap nyebutna jol tetena tekap datang dibina dikap kunaon bisa gitu kosong ilmu agamanya saudara-saudara sekalian yuk dengan peringatan Maulid Rasul ayo anak urang bu gara pindahkan. Ayo pendidikan agama kita kuatkan. Coba kuari jelema geus baleuner. Akhlak bisa pakai akhlak Islam. Pakaian bisa pakai pakaian Islam. Ibu-ibu pakai tiung ge rapi rek ngaji. Hayu sang aku Sarmina. Asma sia 4 Mimin Yuyun. Bener tak? Tapi dia mah haridang. Tempok budak ayeuna. Ayeuna mah lalak rapi kene lalaki. Bu. Ibu sok nonton infotainment. Haram dia. Paroman. Makanya MUI mau mengharapkan infotainment makanya ayo budak ayeuna nyontoh akhlak artis pang pasek-pesek na jelema sakolong dunia artis anu ngeusi nalkat sakor sabada Firaun ialah rombongan artis saat kiaina anu ngendahkeun kana artis takad dia ditungguan ku aing mana dalilna ayo bisa aya kiai nu ngendahkeun jeung usan kadukung artis mana takad dia kiaina ciciuman salaki jeung pamajikan itu akhlak Islam bukan eta akhlak Islam lain bu ngagorengkeun akhlak salaki digorengkeun depan umum suami jelekan istri jelekan suami sampai tahu se-Indonesia apa itu akhlak Islam pikir mata ulah sok nonton akhlak artis dibangga-banggakeun komo ieu nempo mubaleg na TV kuari mah loba mubaleg karbitan bisa ngomong hadis menang mulungan tina majalah make sorban make peci ustad rame ngomongna ibu-ibu ngegelek pas nanya masalah hadirin loba belecek kadang-kadang mankul anhuna iya mah pengajian ke taman mini pengajian tolong ganjaran sia ibu-ibu ieu penyakitna ya sok pikir ku sia ya bu taklimah berguru ngaji mah mendingan ka guru-guru urang anu make kitab kuning rukun salat ibadah nu ngomong ibadah rukun salat teh nyaho rukun wudu teh nyaho batal salat teh batal wudu teh nyaho bener tak iya gade arti bicara rontok ayo tingali rapian awe lapian laki tempok tukang ojek leuwih liang aya nu make celana pendek tapi si Yuli si Nining anak sia Sarmina udah cuma cengir haram jadah doang tuh cengir lagi mikir eta keluar wawane make celana pendek mending tuh namun alus mah mana eta utur doang obeng kembang doang onta penciteun Allah karim make celana pendek coba pikang ayeuna Masya Allah ayeuna make baju kenceng make kutang kenceng make celana kenceng make androk kenceng make kaos kenceng tungtungna pamuda anu nempok barangna ilu kenceng mantak loba terjadi perzinahan gara-gara kenceng bener aya deui kan gorimah ya Allah ya Rabbi ibu-ibu deh tolol geus boga anak 5 make baju nutupan kana aurat teu kuat maraca susuna nongtot ilu maraton isu setengah gerep brubrak maraton terus buka incu 5
make baju ngetat, kaos ngetat, papanggih jeung ustadna kada kunti mau salat setengah genep. Ustad, isineun. Punten Ustad, ya abdi teh ngiring maraton supaya sehat. Eta Ustad malotot subhanallah. Kaget Ustad neuleuh susu nongtot. Kalau maraton lain maca wakil, lain maca yasin, lain maca sholawat, bener tak? Ilun maraton. Bu, mun embung kata rajang setruk, lobakeun sholat sunnah. Itu sholat, saudara-saudara, paling bagus olahraga terkomplit ialah sholat. Lain badminton, lain voli, lain itu sholat. Satu kali ruku, urat saraf 5.000 yang berjalan. Hudang 10.000 urat saraf yang dalam. Ruku terus sujud 5.000 urat saraf yang jalan. Terus 15.000 yang jalan. Entah sholat. Insya pakai baju kuat merecat, ngararencang. Iya makai tiung mabak alusan kene ngerasa sadri marapi, makai tiung, bener tak? Bajunya panjang, pakai tiung ibu helaanan tuh hiriana, makai tiung mah, bu helaanan lamun panas tegera kapanasan tuh hiriana, mun hujan tegera kehujanan, lamun celina onge katutupan. Bobogohan ya kabogohan, cek kabogohan neng, kok bau onge? Neng onge ya enggak. Sing horeng mah katutupan onge. Lumayan. Iya kadang-kadang haram badan nini deh. Cuk nini pan aing ka bawa-bawa. Oh tani nini. Kumaha ngomongna? Heueuh cenah budak aya nama, make celana kencang, make baju kencang, celana pendek, kunaon tangkora kena mekeun pakaian make kutang doang keluar. Atuh aing mending nempokeun parawan, haram ge peungkeur keneh sia. Dorakana mah sarua bae nini. Ima kulit doang leup genjer warahkeuneun. Lamun ditanya eta nini kitu corak nini rek naon eta nini keluar make kutang doang. Kumaha jawabna? Alah, ka aing mah moal anu bogoheun ieu. Heuh, pemuda model kuring teu bogoh, aki-aki mah ngahos-hos. Manggih layan. Sakaya, yuk urang islamkeun anak-anak urang. Punten Neng, wasilah muludan, biar belajar Neng. Insyaallah mah jodoh mah aya di depan. Neng tong mikiran calon salaki entong. Insyaallah Neng boga salaki jaga pasti lalaki. Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan carogana sing soleh kabeh. Jadi ulama kabeh. Anak-anak sing loba kabeh.